guys. Beneran aja mah teh bobodohan ya teh enak pisan. Salak endanas kadang enol Naon judulnya jadi asinan buah asinan nanas dan salak gitu. Pantes tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Dapur Ceiko. Sekarang Ceiko mau masak apa, Cek? Cek, kadi atuh. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Bece ayeuna bade ngadamel ieu naon teh asinan eta naon teh nong ieu tingalikeun salak jeung danas di asinan nong Seger pokoknya mah guys. Cek, seperti biasa sebutkeun bumbuna. bece ieu bumbuna aya cabe beureum tapi si hayang lada nya nongnya kurang tambahan sengek nong bece mah da beuki lada ta ieu uyah kira-kira 1 sendok teh lah ya aya gula beureum Cek gulana. nya pan ieu engke aya gula bodas campur gula bodas aya gula beureum hungkul mah teh bisi juga rujak coel gitu terus ieu aya asem saeta ieu nama bumbu nama Ini make panci segala. nah ieu panci mah gunana ajang godog ieu godog bumbuna engke ke urang caian no Bumbuna teh digodog heula. nya itu mah ame asap no nah ya kira-kira cai nama saliter setengah we lah dia kan lumayan loganya nong buahna caina sabari nungguan cai ngagolak guys kita haluskan bumbunya di blender apa di renos cuma di blender teh ieu teu rada nyeri nong penanganna sok atuh sok giling nah ieu tanah urang petikan heula nong sok tara kagiling Saya baru dak ecek ka mana we lah ieu aduh. aku aja cenah marangkat cenah kawewa aja syuting sok ngaganggu Pokoknya mau minta duit kalian gitu kata ke fokusnya tuh yang kontennya. cuma dah era aku anak sorangan ge Iya. anak kecil masuk nih serikeun Dan heuh cenah gede itu kalau kalah itu nih namanya sugan namanya sugan rame. bener orang ya daripada dia tepuk gula tepuk gula tadi ini babari muterna Udah kuikeun. ngagolak ya caina guys guys caina beureum kan tong gelap gulana mah Aku gula ame amis. Cabai hungkul mah jadi naon? Jadi balado. iya garam terus iya gula beureum terus nah enak asam mana segar mah Ari eta buah-buahanna diancupkeun ka dinya teu. entong lah gitu we Tong dikulub. entong kayak asap teh enak no mau segar oke cek pendapat aja mah nya vitaminnya di sini Wis. Tinggal teakan atuh leungit. gula pasir tadi kan gula beureum tosnya no kaina gula pasir guys baru sendok eta kira-kira genep sendok lah tadi geus nya sawarna yang kayak kan diasaan ya guys biasa itu masuk biasaan Cuman kurang hasil nih cukaan banyak. cukaan bisa make cuka nya nu teu resep asem nya cuka ari nyeun asinan mah kan kitu no Cek eta ngeuseun asapkeun. asal gitu pas ngagolakeun nong tos we ieu mah batu bangasakeun eta teh bau atas teuing
gara karena buahna keun ya buyur teh tempokeun gila atuh di bejaan di gula mah bitan heula guys. kan batur teh geus mau Kayak mau ditonton kabehnya videonya. Cek, tinggal buyurkeun. tak iya tahap terakhirnya namanya Eta teh nunggu ganti istilahnya cenah. nya pas digodok teh pas tungguan lah kira-kira 20 menit nang ame tong ieu tong asak ieu nanti buah-buahannya Seger. tetap seger gitu vitaminnya teh leungit tadi teh Ya mau leungit meureun deui. sok cenah tuh teu kudu penting kuah nama soalnya ieu kan naon sih aya danasan Ada mah keneh nya cek. seger tuh kena naon jeung bubuk cabena kitu mah Harus saring. kudu meh rambang alus Tambang alus nih tapi nu teh. bae meh kakeueut guys mantap guys Tap. ya urang cutting heula Sok atuh kayak dulu yang disajikeun nah cek atuh. sayang Yang kita masakan. setting guys seger mah ya teh naon lamun berang-berang gerak udang sare guys seger pokoknya Tiis-tiisnya di kana kulkaskeun karena heula. mun pasti pisan tanong kana kulkaskeun mantap jadi awet ongko kan ya segar awet tiis emang Tiis, asem, amus lada gitu. pokoknya mah ngaruhi guys beneran aja mah teh bobodohan ya teh enak pisan salak endanas kadang enak Naon judulna jadi asinan buah nanas asinan, nanas dan salak gitu. pantes tuh Pantes lah. nah geus kitu ya namanya kalau nu setik deui cai Mantap heula tuh. mantap tuh Mantap.